Siapa panggil ini? Agan hoyong ngajerit paratan langit kocak paratan jagat abdi teh hoyong kocakan jerit teh sono abdi teh teuing agan tahun-tahun tepat tepung abdi teh belasan bulan tepat tepang ayeuna teh tepang deui nuhun agan sasarangan wae kapungkur mah abdi sareng agan ieu ari matroli teh aing ngaronda ieu pan harita basa menang bangsa tumaokna mah teh jeung abdi harita teh nya harita teh kapan anu maok bata teh nih ku abdi tewakna nya sabaraha hiji teh harita teh maok bata teh dua dilungkus ayeuna tiasa tepang di dieu abdi cagan batin mah abdi teh jejeritan ari Kangjeng Rama teh di mana itu saudara agan beli aya cacak bodas anu menakan beli aya nu ngintip pokona boga margi nya kitu kapan agan oge uninga naon sieun Padawa sanajan pisah dinten deui tutas jamurna kapenak dina nyamurna dina nyamarna ieu kudu balik kudu wangsul deui kena hukuman 12 tahun. Allah iya. Jadi kembali ke semula. Tah kitu agak nya moal cing percaya. Kaula rek ngagunakeun aji sabta pangrungu sanajan anu ngarenghap bakal kadenge lamun anu ngintip. Percanten ai agan mah daeuh sakti kabinabi cing di mana Kangjeng Rama ya? Gak? Iya. Ya cing kan.
Tuang Rama teh ayana teh di negara Wirata. Di mana? Wirata. Di Wirata. Bu. Aduh. Kaulah teh geus sabaraha kali ka negara Wirata teu make pakaian ieu. Tapi nyamur kaulah oge. Lapor teu kapangi. Nyamual atuh. Nah, kumaha teh? Gusti Yudhistira, Iya. pangitan agan bahwa Iya. nyamurna teh jadi penasehat raja Di karaton. di karaton. Tong tarik teuing. Namina ge digentos. Saha? Kakasihna Iya. Wijakangka. Rujak cuka. Wijakangka. Oh iya iya. Nah, ku agan gitu bener. Tak perlu nama ku abdi itu nyebut rujak cuka teh. Kakasihna wa teh Wijakangka. Wijakangka. Ari Kangjeng Rama. Tah tuang Rama mah kula nyaah pisan tuh. Kayak gitu. Tukang muncitan sato. Jadi jaga. Jadi jaga. Ka abdi nambahan kilo-kilo teh awak. Juragan Bima teh sieun. Sok janakan eta kulon jeroan. Kanyut. Lanjut naon? Kanyut domba, kanyut sapi. Ngaku kanyut abdi. Iya. Muncitan sato jadi jaga. Dijaga kulon awatos. Bu kreuwig. Di mana aya tamu-tamu teh di luar negara kulon. Iya. Sakali munci sapi teh 40. Karena nyuhunkeun bantuan jaga ku anjeunna ditilep sapi itu lah. Tanagana tu dah. Aya sapi nu ngadat kudu sanes teu kengeng ku Juragan Bima mah tepak kuluna juralit. Sapi edan teh lah. Iya. Adi mah mulungan tulangna we. Kenaon? Kane mau mobilan. Ye. Ya. Tuluy. Ai Kangjeng Rama paman Dipati Arjuna. Tah Juragan Arjuna mah kula mun parantos kana teh pananganna teh parantos sasangaleun. Kunaon? Jadi tukang kenang. Saha? Juragan Arjuna. Kayak ai Kangjeng Rama Arya teh saha kakasina? Kakasina teh Jaga Bilawa. Jaga Bilawa. Sumuhun. Ari paman Arjuna Di karaton sami jadi tukang kenang teh mah. Jadi ngawarah nari. Apaan putri raja teh kakasina Dewi Utari teh penari sae pisan teh nari teh. Nya laguna teh kus-kus-kutan hae teh nih. Nya tari merak lagu tepang sono. Ai capek ku kenang ku ieu ku lamai kieu cenah neng kenang teh papa oh ieu wabudah pak tuti itu belas. Nah, tu merhatikan jangan panjang-panjang teuing. Udah kudu tamat ngabejakeun catur. Nya. Seni-seni tradisional teh Juragan Arjuna mah dikembangkeun di Wirata teh mode reog. kumaha reog teh?